Mah ieu mah ojek gentisen kieu. Oh bener ku ari mah udah ka sawah ge diantarkeun bae. Lah nu penting menang duit. Heuh bener man, ulak-ulakan nu ka sawah. Nu ka laut bae ku yang diantarkeun. Ngomong-ngomong dia narik teu isuk geus menang duit acan. Boro-boro menang duit, teu keur isuk bae ge encan pernah neuleuh jelema ngalawat acan. Oh mah jeung mending nangguan bae. Halah sip, tangguhan bae. Kebeneran, kok ojek gitu sih Gana? Kang, ojek. Siapa yang ke mana? Mang, kasimpeng barha gosna. Geus kanu kakak mah panglaris 15.000 bae. Ulah 15.000 Kak. Ulah mah duit dengan buku 10.000. Yang geus naik. Aing teh lah nya. Aing dak narik teh lah. Oke. Isen amat. Mun kieu carana motor areng moal ka bensinan. Col penumpang. Moal endah lah, kudu pindah ieu. Ka ditu bel. Kak, rek ngojek moal. Oh kebenaran Kak, ari kalebak jero baraha kosna. Goreng dek nagihan kaen yo. Geus kan mamang mah 30.000 bae. Mahal amat Kak, kalebatan naik mobil. Geus mamang boga sabaraha duitna. Geus mang ulah mahal-mahal, kugorang keur teu bawa duit. Geus sabaraha duitna? Ulah 30.000 mang ya, 40.000 bae, gorang keur teu bawa duit. Jangan luar sana, di penta 30.000 malah yang 40.000. Geus segera buat mah. Nah, gitu karena mamang mah ulah mahal-mahal. Tapi orang mah buat nah yang diharap. Mang, mana kayak nu ngojek membuat pati bure, nanti harap. Bebas meureun nu ngojek mah, kan bayar. Yang geus hayu. No, 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 no. Mang ira rasa nabrak tunggul apa nabrak naon? Dan nabrak tunggul siga nama, nabrak mancet. Ya bener, ayo tengok. Waduh, nabrak. Oh, naik. Ih, jelema. Aduh, cengkeng kula nyeri. Waru, si Darwin oreng. Darwin mana? Darwin tekel teh ya? Bos hatup? Waru, kumahinya? Eta aya naonnya? Cobalah ganti. Ken, aya naonnya? Sigana eta anu katabrak. Buku mbaknya anu katabrak wae. Darwin udah bang apa eh? Geus moot nggak dicincirikan, aing nabrak teu sengaja. Geus neng ulah dicingcirikan, lalaki mau loba keneh.
Darwin lo baka pae. Geus mood ulah dicingcerikan, jaloba keneh lalaki mah. Aing mah ceri kalian masalah loba lalaki, masalahnya si Darwin boga hutang ka aing can dibayar. Ai buset, sugan aing mah dicingcerikan ku karunya. Ai bagong, soalnya aing da nyingcerikan aing sugan karunya. Gempe dawen mending modal sakalian. Sugan teh aja nek paeh beneran Win, horeng hirup deui. Hayang nama aing paeh, jah hirup ge percuma. Geus Mang, mau jalan orang lempang. Ayo. Puji aing ulah pohon dia bayar hutang. Aduh, sepi amat ya penumpang. Karena narikeun sakali. Terus narik deh. Oh, aing geus nganterkeun padang kaen, di jalan aing nabrak jelema. Terus kumaha? Aing nabrak si Darwin. Alhamdulillah tukuna naon. Oh, alhamdulillah gitu mah. Head. Gitu. Tinggalnya udah aja kita. Atuh siap nganterkeun. Giliran aing ya, nu nganterkeun. Gantian aing deui, tacan narik aing. Atuh beleh hayu suwit. Kang ojek, hari ning pasar pirang pose? Ngomong naon sih, Neng? Mamang mah teu ngarti. Nah, naik ojek ke Cipining. Atuh siap. Dudu pengen ngojek ning Cipining, tapi pengen ning pasar pirang pose, Mang? Awu ka Sutarjana ge teu narik we ieu mah. Sigana ka Sutarja mah ka sawah. Geus jeung urang bae. Wis gak usah bage-bage, kita masal diantar ke pasar. Teh eus mah teu jualan ayu, kuarem geus eureun. Ngomong apa sih, Mang? Bu kita pengen ngojek, malah ngomongnya mana mendi. Ada sebenarnya neng teh ka mana? Nu jelas. Kita pengen ngojek di pasar, Mang. Waru, liur we, geus naik na. Man, aing narik heula, hampura.